kuda teh. Naik. Hanya seke aku publik maka tempo ku sararea global. Hari urang untuk digawe gede-gede kayak itu. Amerikanya si Wato. Rumah abdi sakti rupina apa nabi tetos di istana negara. Parel. Dia ada. Ada cepat orang yang cenah tong dilatih. Karunya kasih rombang. Ya, ini ke kolot urang ngomong boroge ya, ini ke Bapak kepala dinas mau bohong. Ngarojong tidak segala rupa nabi di luhur. Kantun urang di anak kreatif cukup menehan. Sedih. Ku urang tekun nanti ke talimakan kebahagiaan juga tabungan. Nah, Sok kesukaan lata. sababna hiji urang teh bahar ka tukang-tukang ketemu nang gauro bae lemah. Para seniman baheula cidukuk ngeluh. Jeung deui pan urang mah ngan pagawean teh kaitu kedule macul nunita. Kapabrik diterima. Tabungan keahlian. Nah, ayeuna mah geuningan alhamdulillah. Wayana gawe bareng ieu di desa Cikawao. Ati urang di RT 05 RW 55 jadi 10 aja kilai. Bagja dulu urang kabeh ku bala desa seni anu aya di daerah teh dikumpulkeun di waktu ayeuna. Seni ngajeng lewe. Tongerakeun urang da urang ge sedih urang anu paling sedih terakhir ayeuna. Paling sedih-sedihna kamari. Persib ewe. Sedih. Ayo urang mah teu sedih ku Persib mah. Eta ku sedihna teh mun urang ye boga program ti pamarentah urang bae. Bacahan nanyakeun urang kitu-kitu anda naon maksudna jeung aya tujuan naon. Da ieu teh pentas seniman teh ka hiji meureun ngagero anu aya di desa Cigawa teh kumpulkeun kabeh. Wajah, wais babake urang. Naon maneh? Bagja deui ais pangampi urang teh karek alhamdulillah digarasa dayana para seniman-seniman dengan ulah lihat teh margi dulu urang aya ka tempo. Nu penting bahasa ka tempo ayeuna mah. Teu kana nu ngagedekeun urang mah ka hiji pamarentah lalu anu hajat. Daya coba ada hajat kitu. Pulang jadi chicken geus ngarahar smackdown. Smackdown naon? Smackdown. Kana da haeu. Wilujeng sampurasun. Gitu. Cikawao teh Mantul. Cikawao. Wala desa. Kabupaten Bandung. Sudah mangke heula aing teh. Udah kada nyarios sekedar saya. Itu deket Pamilon deket Ais Pangampi. Pasang gini. Ngabongke namanya teh urang didikan sareng atikan. Sugana aya kalau kurang mah atuh untuk urang budak kurang cenah sakolakeun. Ieu nama kantun ngaran maneh saha? Sabab ciri wajina anu di dieu teh kudu aya ngaranan. Ge urang tanyakeun ka pupuh urang naon maksud jeung tujuanna urang mah kantun rek nanyakeun. Cik cok. TRW 05 teh mana we saha wae? Mana jajaran mana? Abdi ieu Mang Dodo, Mang Awan, Mang Ajat, Mang Atep, Mang Ika, itu Mang Teh, anu ieu Mang Sabodo. Aya udah nyebut Bapak. Ieu Pak Dodo, Pak Awan, Pak Ajat, Pak Atep, Pak Ika, Pak Ente, itu pato kuburan. Aya oge anu nyebut Om Dodo,
Ika, Om Te, Om Pong. Ada bebet, iya bet Dodo, bet Awan, bet Ajat, bet Atep, bet Ika, bet Atep, anu itu Mbe Bado. Itu teh fungsi hijrah ke Jawa sadayana. Apa nih Jawa mah tuh teh? Ngaran teh di awal teh kutu. Ieu tuh Dodo, tu Awan, tu Ajat, tu Atep, tu Ika, tu Ente, tu Mila. Fungsi ngaran teh ganti ku Nur. Nur Dodo, Nur Awan, Nur Ajat, Nur Atep, Nur Ika, Nur Ente itu mah ngurus tuyul. Teh bagja ya kurang daya iya ininya cicing mana pangalukankeun bapak urang bapak kepala desa bapak kades hingga yang aya tanya kunun tanya kunun aya unek-unek ya unek-unek mana bener pokoknya mah ka bapak mah naonnya kurang teges jongok mah unek-unek bener-bener nak nanyakeun itu sabab urang teh kikian teh da aya maksud jeung tujuan. Ayo urang mah pangalukankeun mah. Mangga Pak Kades ka dieu ka payun atuh cing sopan seter ka bapak seter. Nah kumaha? Ulah disarwakeun we jeung ka teh urang ge nyaho sopan mah. Sopan pucuk sampeu, sopan. Ya, Ampun emang. Kudu sopan. Aku kudu ajri. Coba benaon. ieu eta teh bapak kepala desa teh ngayuk dari teh gampang. Karunya kudu sering hargaan. Itu mah hargaan ka urang hargakeun ka manehanana atuh. Bapak Kades. Irang Pangajen. Kamu non rupi aya terus kenan Mang Dodo kanggo ka Pak Kades wilujeng sumping ka ieu panggung dihatur nuhun sateu acan ge dihaturan ka Pak Kades dina siang ieu margi bainten teh barangkali aya taroskeun wilujeng sumping takolan iring neng ku kegedean mah guys mangabdi desa Cikawao diaturan dina waktu sieu naik ke panggung cobi kabrak sok Dodo kumaha maneh nu nanya Dodo Aya naon Pak Umpang nyuran abdi urang memenis ngagebeg euy nyaan dirahaeun teuing urang papangijeng gegedean ati teh ai sia men kalau ngomong atuh jadi we aing lieur aing ngomong teh naik ka deui nu pangaran ka urang saha maneh da heuh di pada aya perjogi naon kira aing sageumbeur yang bismillahirrahmanirrahim Sang Ratu Gumulung, Sang Raja Gumenodok, Madak Maring Begung-begung, Batung di Silodok. Jajan ieu Pak. mohon mangga Pak Umpang Aduh Dodok. Jajan ieu Pak abdi teh punten abdi terang abdi masyarakat Bapak abdi tarik di RT 05 RT RW 5 nya
Daya daya program kieu ka abdi teh. Insitaifna grup. Aya grup ngaji teh kumaha ieu dina raraga ieu teh. Aya pangiten aya tujuan sareng. Tapi panggas. Da abdi teh rasa bunga jeung da ais pangampi palak teu Atau cekap. Tapi abdi sateuacanna bari tumaros heula. Ai paompang teh ti RW mana? Abdi teh RW 05. RW 5 kabawa ke si Sudeh. Tadi dinya tatangga abdi. Baheula mah ya tanu tah eta dikikireun eta mah abdi teh. Cing nu reres bade naroskeun naon? Iya. Intisip grup aduh. Insentif pinten? Insentif Guru ngaji. Da eta guru ngaji heulanan. Kaduana inisiatif RT duh yuk inisiatif kalau Urang jelaskeun ya nu taroskeun eta program Pak Bupati pinten? Oh alhamdulillah paompang dangukeun sareng kureng-rengan oke ku warga masyarakat alhamdulillah dina kasempatan ieu Desa Cikawao ngayakeun pagelaran seni budaya sedesa Cikawao. Alhamdulillah anu dibantos ku Bapak Bupati sareng pihak Disparbub Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ayeuna tiasa dilaksanakeun no 2 tahun kapengker mah urang pan teu tiasa ngayakeun kesenian secara massal kumargi di saat 2020 2021 mah aya musibah tingkat dunia nyaeta COVID-19 tah dengan ayeuna urang aya kesempatan bari Bapak Bupati masihan kadeudeuh ka urang lewat dinas Disbupar masihan bantosan kangge ngayakeun pentas seni eta anu dilaksanakan ayeuna teh alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun di antawisna ningandeni nu di Cikawao teh seueur aya reog aya calung aya pencasilat kacapi suling jaipong degung jeung nu sanesna deui alhamdulillah tiasa dipentaskeun hikmahna urang tiasa silaturahmi. Tos apal nami Pak Bupati? atos Mangga saha? Pak Deden Supriyat Dadang Sahrul Gunawan Dadang Supriyatna sareng Sahrul Gunawan ngomong alhamdulillah Rara Dadang Supriyatna alhamdulillah warga berarti apal. Nah, ayeuna kantun program Pak Bupati cing sebutkeun. Tadi teh naon hiji? Pak Bupati teh. Aki satria ka mana tuh? Pasti urang nu apalon. Sok sebutkeun lah program Pak Bupati. Inisiatif guru-guru. Haji, ya. Kadua Pak Dodo. Naon kadua? Instruktif RT RW. Betul. Nu katilu. Katilu naon? Pinjaman uang tanpa bunga. betul. Lu kata obat aya kene Kartu usaha tani. iya sip alhamdulillah hiji bagi dua tak gitu pampang atau habis cekap sakieu cekap nah begituna diprogramkeun Pak Bupati maka diulingakeun supaya harus disosialisasikan ke warga Ya gitu khususnya ke para RT RW.